Bel, sampeurkeun buru itu, tanyakeun jawabanna. Neng. Kumaha A? Naon salaresna? Ari jadi pamaget teh gentle atuh. Seratus katampi Atos, atos di aos atos. kumaha perkawis Kawis ieu mah teu acan biasa pakinten. Bel, nah mana nepi karek pingsan gitu. kurang ditolak ki Wah, nah bisa ditolak. jigana hayang ka Ciwong Oh, padahal mah kurang naon geura urang ganteng padahal duit boga urang kurang naon deui coba sabenerna mah aya hiji kakurangan maneh teh, Bel. kurang naon Kurang jangkung. wih moal aya nu jangkung nu pendek mah Jika nama meureun eta alasan ditolak teh maneh. Terus rek kumaha maneh rek lanjutanna? Rek mundur apa rek lanjut? Ah, pirage si Ciwong rek mundur wae. nyawa tuh kumaha nya lain eta si Ciwong ganteng belah manana heran urang mah Sabar anjeun ngaleos ngabebetkeun dunia hirup asa nonggelis hate marariri Sabrak anjeun ningalkeun ngararajet cinta urang pikiran balueng pinuh ku emutan segala rasa kabawa anjeun saparo nyawa miluka anjeun nikmatna hirup leungit teu nyesa teuing ka mana. Halo, Wong di mana? Adio ke warkop Landong. Ya. Sok. Dul. Kopi hideung gua. Wih, yuk. Baik, siap. Yuk. Mak. Wong, Baik, mak. jika nama si awewe teh hayangan ka maneh euy. Ah, maunya aku matu si Gembel. Tadi ge nembak ditolak kalah kaleuleus. Kasihan banget si Gembel. Lah muruluk.
Agak mulai. Hasil lah wong, ayeuna mah wong. Siap. Jika nama si gembel teh bakal rada beda ya ke mana? Nya aya awewe nu hayang ka uing. Aduh. Kalah bingung kieu jadi nama euy. Sabenerna maneh hayang apa henteu eta teh? Nyaho puguh. Mun nya mah awewe na hayang ka uing mah dihareupan lah. Mubajir gelis ongkoh. Lah, emang teh sieun si gembel. Ah, mangke we lah. Si gembel mah, da awewe na gembungan si gembel. Ngan masalahna hiji teu wawuh. Dua, papanggih ge basa harita teh piraku hayangan ka uing atuh. Pan meureun eta teh nu disebut bogoh cina tetempuan mimiti teh wong. Teuing lamun kitu mah. Geus lah ayeuna mah kumaha behna we. Ai maneh hayang ji. Tapi jika nama mah hayang ka maneh we. Monyong teh. Oh ya bola. Oi keur ngarenon ai. Nyen lodong euy jeung malam takbiran. Aya naon wong, si Sinarian datang ka dieu. Pasti masalah. Soalna lamun eueuh masalah mah tara datang ka dieu. Sok ngomong, aya naon? Ngomong men, aya naon? Iya doh. Mau ngomong nanya. Jadi sok ngomong, aya naon? Ngaran-ngaranna sobat mah komo bari jeung dulur. Jauh silih tepungan, anggang silih tangan. Poek silih damaran, dina ngaran-ngaranna teludeng oge silih anteur. Tah dulur mah kitu. Rasa ukur butuna ngukul karek we ka dieu. Sok kumaha sing puguh. Ngomong men. Iya ya. Aya awewe. Baturan uing teh hayangeun. Kamari teh ditembak. Tapi ditolak. Tapi awewe teh hayang ka uing. Pusing atuh kapan uing teh. Tah ayeuna teh babaturan uing teh jadi asa beda ka uing teh asa jiga hewaeun teh geuning nyangkana awewe eta teh diheureyan ku uing. Jadi serba salah uing teh. Hiji si lalakina teh uncam-ancam ka uing. Terus Tah, maksud uing datang ka dieu teh nyaeta tadi kitu. Uing teh cemas ya geuning. Sing kumaonam teh lalakina ka uing. geus lamun aya macam-macam mah atawa ketrak-ketrek bebeja ka uing. Urang. Ai manehna hayang teu ka awewena. Hayang dah herangnya. Paingan atuh aya kitu mah. Ari aya masalah mah datang ka dieu. Kan tong hilap di like sering disugrek